Lalakon urang ngan nepi ka poe ieu. Najan dia kabehan kangai pada satya, tapi ngai teu meunang mawa dia pipileueun ngilu hirup jadi balaksa. Ngilu rudin bari lapar, dia modo marilih pikeun hirup ka hareupna, supaya kejagana jembar senang sugih mukti, bisa ngadakeun deui pajajaran lain pajajaran nu kiwari, tapi pajajaran anu anyar nu ngadegna dikeuikeun ku obah zaman. Pilih ngaing moal ngahalang-halang, sabab pikeun ngaing hanteu pantes jadi raja. Anu soma sakabehna lapar bae teu balaksa. Darengekeun modek tetep ngilu ceungai keramisa ka belah kidul anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun. Keramisa ka belah kaler anu dek ku mawola anu kerjaya. Keramisa ka belah wetan anu moal milu ka saha-saha. Keramisa ka belah kulon darengekeun dia ka belah wetan masih nyaraho kajayaan milu jeung dia. Ya urunan dia nu engkena bakal marentah